Urang tinggalkeun heula kaayaan jajah. Ayeuna urang malikan deui carita anu rada kasimpen, rada heubeul. Bisi kapopohokeun maklum pangrumpilna. Nyaeta tayalian ti Aki Mursid. Aki Mursid nu mangkuk di Bungbulang ayeuna gawena ngan lunga lengo jeung tumpak tempo deui ngarep-ngarep nu jadi incu bet ngampleng teu mol-mol. Anu carek nangan rek sababaraha poe teh buktina mah geus ampir sabulan nyabana kagadog masih tacanjol keneh bae bali. Lain sakali dua kali mun ti beurang teh Aki Mursid sok ngajentul bae diuk dina golodog bari panonna mah mencrong ka jajalaneun ngarep-ngarep karna jeung Widarma teu kaop aya anu rentang-rentang nyampeurkeun sok curinghak teu weleh ambon sorangan bisi incuna datang. Kunini amah masok digenggeureukkeun malah mah bari jeung dibobeleh sagala rupa keun bae cenah montong diarep-arep teuing da puguh aya di indung bapana ieu. Balik-balik kanan aya di dieu budak teh moal aya kamajuan ongkoh ngaran-ngaran cicing di lemur singkur mah. Budak teh moal nya oge betaheun. Keun cenah sina cicing digadog supaya deukeut ka dayeuh. Sahanteuna di dayeuh mah loba pulunganeunana sarta picontoun anu harade. Cicing di dieu mah keun nahaon cenah paling-paling oge ngalasuluh musuh we rentul geuning bareta oge kumaha bis bae budak teh bobor ka rahayuanana kitu tah. Nya yeuh tong dipikiran teuing budak teh atuh. Keun bae da di indung bapana ieu atuh. Marah loba pangalamanana, luas amahanana yeuh. Ih, ari nini. Eta ku sok salah ngalarapkeunana. Yeuh nini. Sanajan bener oge di dieu teh lemur singkur ieu. Tapi teu kurang-kurang aya hadena pikeun si Ujang teh. Nah hadena kumaha ieu manehna? Hadena teh hadena kumaha yo? Kieu. Keun sina diajar peurih. Sina ngarati yen hirup teh henteu babari sakumaha ceuk sangkaanana. Ku kituna tangtu bakal ngajadikeun palajaran ka manehanana nini. Hirup kuru cileuh kentel peujit teh lain bae matak ngadatangkeun hiji hikmah nu teu kira-kira hadena pikeun manehanana dina ngamudi diri dina urusan lahiriah. Tapi oge bisa ngajadikeun pelajaran pikeun ngalemesan budina parangina sarta nguatan rohanina. Cenah di dieu jadi loba musuh. Teu di kampung, teu di dayeuh. Jalma-jalma anu garoreng hate mah teu kurang-kurang, teu matak jadi soal eta mah. Kitu tah. Nya terus kumaha? Maksud Aki teh kumaha ieu teh? Tapi ieu mun hirup di dayeuh nini. Sakumaha cenah ceuk nini teh loba picontounana. Memang teu kurang-kurang picontounana mah. Tapi oge kapalsuanana teu kurang. Hah? Teu kurang di dayeuh mah kapalsuanana oge. Tak kitu nini. Hirup teh sigana aing-aingana keur di dayeuh mah. Sia-sia aing-aing teh sanyana. Eueuh geus eueuh sifat gotong royong sosial teh geus eueuh kurang. Nu penting mah seubeuh urang keun bae deungeun-deungeun mah teh nyatu oge.
kitu ceuk kasar teh mah. Sanajan teu kabeh kitu. Tapi sakanyaho aki mah loba pisan nu kitu gawe teh. Kitu hirup dayeuh teh. Teruskeun jadi resep kami mah ieu abanunganana. Heueuh sok kurang regepkeun. Geura nini. Kaayaan urang mah kapan di dieu. Lamun sakalieun teu boga uyah bisa menta ka batur. Sakalieun kakurangan eusi entik alias sangu teh atawa beas kapan bisa ngeclok di dieu mah di urang mah. Hah? Atuh goreng-gorengna di urang mah bisa melak sorangan apaan? Nu penting mah asal daek jeung subanget daek kumaha niat. Ulah males-malesan. Tadi urang mah nanaon oge apan dapon daek nyecebkeun. Gitu. Jadi di urang mah kabutuh teh silih tulungan jeung tatangga teh. Tapi kumaha ari di dayeuh. Sakalieun urang kasesekan teh hese pisan pikeun minta tulung. Komo mun urangna taya panangeunana mah. Kawasana bae mun aya anu ngagoler oge lang layeuseun ting goledag di ember-ember toko moal aya numero sea ieu nini. Lantaran kalau loba anana di dayeuh mah mandangna ka jelema teh kana bungkusanana. Daek mulung teh lamun ka jalma anu aya araheunana. Ari kanu kokoro nyosok melerat rosa mah cadu ieuh daek ngareret ieuh nini kitu di dayeuh mah. Iwawuhan oge geus tara damatak olok tomok kejo cenah sieun dipentaan. Kitu tah nini. Oh. Nya jadi beki kapikir ku kami. Teu gampang nini hirup di dayeuh teh. Kurang-kurang namah matak cilaka teu puguh. Mangkaning di dayeuh mah loba menak. Lamun urang kurang bener ngalakukeun sembah jongkok untungna ukur ditajong bobokong. Cilakana lamun heug teh diseret ka pangberokan. Komo eta mah bangsa tuan-tuan lain deui galakna. Heula oge pan waktu aki keur lunta-lanto di hareupeun toko. Kabeneran aya tuan mawa anjing gede na keranan. Ka aki teh rek nyontrol tah. Aki ngejat bari nyebut si. Nah, an habek teh manehna ngababu ku iteukna kana hulu bari meredom bebeakan. Anu matak sinana teh mending oge sina di dieu. Cenah kudu ngalakon sangsarakeun bae itung-itung tapana we eta mah itung-itung tapa brata. Komo geuning kolot baheula mah nepi ka 40 poe teu manggih sangu. Ih, harirup we. Aki Mursid reg eureun harita teh nyaritana kop kana batok paragi manehna nginum mani geus hideung jerona teh. Leguk manehna nginum bangun anu moho na keranan. Ku kituna mah mentas pidato salila-lila pilaku bae teu ngarasa haus tuhureun ti koro mah. Harita teh kabeneran Aki Mursid jeung Nini Amah keur ngariung di tengah imah. Nini Amah tadi namah teu weleh ka Aki Mursid teh ngaweleh. Nah atuh ari geus ditembal mah bet jep bae cicing taya guamna deui. Teuing pedah kahartieun meureun caritaan Aki Mursid teh. Teuing dumeh Nini Amah teh teu sanggupeun maduan. Anu antuk namah jep bae jadi jempling. Sabot keur kitu kadenge di luar aya anu pepuntenan. Ari berai panto dibuka. Si horeng teh Ki Madraup jeung Ki Obing tinang karuka. Ti saprak bareto silih hampura teh Ki Madraup jeung Ki Obing teh jadi mineng ngaranjangan. Jadi mineng ngaranjangna ka Ki Mursid cinek namah ayeuna geus jadi baraya
saminggu sakali mah kudu be daratang anjang sono ka Aki Mursid teh. Ai. Alah, kira Ki Obing deui yap kadari atuh yeuh jang, ha, kadari yeuh. Aki Mursid bari ngakentak nyamperkeun mapag sema. Caat Ki Madaup jeung Ki Obing arunga. Sabada sasalaman guk gek duanana dariuk dina samak. Nini amah ngagentak ka pawon rek nyokot cangkir sedeng Aki Mursid ngojengkang ka pangkeng rek nyokot bako mole pikeun eusi dompetna anu harita geus kempes kurang eusi. Tacan muli kene geuning jangkarna teh Pak. Nya eta atulah. Ieu oge puguh keur disawalakeun tadi teh jeung ninina jang Raup. Abong kenangan jang ka indung bapana budak teh mani ngampleng ieu teh. Geus tengok deui lain deui ieu teh. Teng iraha dek datang deui ka dieu teh budak teh tah. Aki Mursid bari rutret ka Ki Madaup jeung ka Ki Obing harita teh. Sumuhun. Sawona atuh da di Ibu Rama. Piraku teu betah atuh Ki. Abuh caket kadayeuh atuh. Tak kitu panginten kita. Ki Madaup ngareret heula ka Ki Obing. Kamari teh abdi menakan Ki Jatun di Nangkaruka ieu teh. Ngaros hariwang bilih aya maksad anu awon ka bapa kitu maksad teh. Kutan. Geus lila kitu datangna teh. Ha? Kira nada kuring mata can mangihan ieu teh. Ngadenge oge kakara ayeuna yen manehna geus aya di Nangkaruka teh. Aki Mursid bari rutret ka Ki Madaup jeung ka Ki Obing tapi ari riuk beungeut mah tetep ayem taya bangun reuwas ngadenge musuh gerotna datang deui teh. Ari wartosna mah tos aya kana 3 dintenna sun. Mung eta kapendakna ku abdi mah neme kamari pasasonten kitu. Maksad ge kabari teh bade teras bae ka dieu ngawartosan. Mung kabojeng hujan agung pisan di ditu mah teu kinten agungna eta teh hujan teh. Sapertos dicicikeun di langit we atuh Ki eta teh. Sarua we di dieu oge dan teu beda langit apaan. Ngagebret puguh di dieu oge ilikantun nepi ka balocor kitu tah. Aki Mursid tangah bari nunjuk kana bilik para nu tinggalem long tapak kabocoran. Kumaha cenah Ki Jatun teh nah aya kitu caritaanana yen rek nganjang ka kuring. Ya secara terang-terangan mah teu ka kuping Ki. Anjeunna mah teu nyereos-nyereos naon-naon. Mung Ki Darwita we manehna nuju hujan-hujan teh ngadongkapan ka rompok. Ngagorah we manehna teh ngawonkeun ka bapa. Malah antukna mah manehna teh ngajak samiu ka abdi kitu maksad teh. Ngarukuran panginten abdi sareng bapa teh teu acan sae kitu maksudna teh. Kutan teh. Kumaha dijawabna ku Ki Raup? Ha? Nya ditolak belah. Malih ku abdi oge dijelaskeun ka manehanana. Yen memusuhan sareng sasami teh teu aya saena kitu. Teu aya untungna. Anu puguh mah mata kraksak upami dina darna patelak teh. Kenging kawon tetep rugel. Bari paos anu kenging janten areng anu kawon janten lebu. Anu antukna rumingkang oge moal samemena margi teu oleh timuru sareng curiga bilih penak sareng musuh. Dikitukeun ku abdi teh. Janten upami tos kitu hirup teh teu benten be sareng anu buron. Sedeg dipanto tapi logor di liang jarum. Kitu maksudna teh. Bener tah. Kumaha cenah jawabna tah? Nya manehna teh teu nyarios naon-naon deui diwalar kitu teh ku abdi. Malih sakitu ngagebret keneh oge teras bae manehna teh amitan wangsul kitu Ki dibelaan hujanan tah. Anak kitu mah tugas teu kudu disangsikeun deui ieu. Kumaha maksud agi teh?
Heeh. Geus teu kudu disangsikeun deui pasti kejatun teh bakal aya karepna nu teu hade. Memang kukubukna ti heula oge geus natrat. Yen manehna teh ka kuring tetep boga keneh rasa penasaran hayang laksana ngabinasa. Padahal lain sakali dua kali kuring teh geus mentak pangampura ka manehanana teh tina dosa kuring anu dilakukeun kalawan teu dihaja. Tapi tetep manehanana teh murugul nurutkeun hawa nafsuna. Ka kuring waleh teu daekeun ngahampura. Tak kitu dah. Pokna ge cenah teu butuh ku silih hampuraan tapi butuh sote ku nyawa kuring. Sedangkan Gusti Allah oge anu maha kawasa henteu nutup lawang tobat apanan manusia anu sakumaha jahatna oge asal-asal bener tobatna kumantena ditampi lantaran Allah mah Ghafurur Rahim pan kitu. Tapi pikiran Ki Jatun mah meureun teu nepi kalbah dinya. Padahal yeuh Rauf Gusti Allah tos marentahkeun yen manusia teh kudu daek silih hampuraan dina harti ulah terus ngunek-ngunek kana kasalahan batur. Lantaran manusia nu gede hampurana teh eta tananing manusia jembar jiwana sarta luhur budina. Geura sok urang naon teh urang jelaskeun. Hubungan anu geus pegat bisa disambungkeun deui ku jalan silih hampuraan. Malah dina brungna deui campur gaul teh sok leuwih raket tibatan samemehna pegat hubungan. Contoh andi kaduaan. Dah. Kuring mah teu nyontohkeun ka batur. Andi kaduaan we. Kapan ti heula mah jeung kuring dengan saukur wawuh. Tapi sanggeusna urang pareng harita teh sarta sanggeusna urang silih hampuraan ngalubarkeun masing-masing kasalahan. Apan hubungan urang teh ayeuna mah jadi leuwih raket leuwih dalit. Jadi tetela silih hampuraan teh gede pisan hikmatna Rauf Obing. Sumuhun kahartosun. Lantaran lamun manusia geus leungit silih hampuraan eta ngandung harti yen manehanana teh jadi gudangna sifat dendam ngunek-ngunek. Ari dendam teh teu beda ti dinamit nu sakali mangsa mah pasti bakal bitu ngabeledug nimulkeun karuksakan anu kacida hebatna. Kitu tah. Ku kituna sifat-sifat hampura teh bisa oge diupamanakeun saperti saperti hiji ubar anu kacida manjurna. Saperti hiji ubar anu kacida manjurna pikeun ngubaran panyakit hirup kumbuh. Ku jalan silih hampuraan mah yeuh Rauf Obing sifat-sifat hasud atawa jail dengki kapada kaula teh bisa disingkirkeun. Anu akhirna pasti bakal timbul hirup rukun saoyunan sama pahit sama manis. Lamun sakumaha makhluk ngaharepkeun kana rahmatna Gusti Allah nya kitu deui sakumna umat manusia teh pada mikabutuh kana sifat-sifat silih hampuraan jeung papada sasama. Tapi sanajan kitu urang ulah leupas tina hiji padoman anu geus diajarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Heula atuh tong ngabudah serak wae aki ieu teh. Nya poho. Ieu tah sok atuh bisi jang Obing, jang Rauf kadinya sok ngaleueut heula geura ngarah ngobrol rada salse geura sok kadinya tah ieu. Aya gula beureum, kulub hui, kulub cau sok kadinya tah. Aduh, nuhun atuh nini lah. Asa ngarepot isim kuring teh. Ente udah biasa di dieu mah atuh. Heungan kieu we wayahna di dieu mah geuning ukur kadaharan kampung kitu tah. Sok kadinya ah. Nini mah dek ka dapur deui sok si Jongjon kadinya. Benernya poho. Ari ngomong teh sok norostos teu pugu aki mah ieu teh heuda kumaha geuning da
perlu loba nu ditepikeun geuningan heuh sugan jeung sugan aya mangpaatna ka barudak ieu ka heuh ka raup jeung ka obing. Aduh, sami pisan ieu kieu aduh sim kuring ge masih keneh seueur pisan naon teh kakiranganana ieu teh maklum lah kuning nyalira sim kuring sareng obing atuh. Laku lampah teh iwal tinincak disalah jeung salah we kitu. Mudah-mudahan atuh ku ayeuna kieu mah sering nepangan Aki Mursid. Kuring teh rada lobah saeutik mah kitu sun. Mangalajengkeun deui atulah. Tapi ditampi heula ieu nyanutna ieu ku sim kuring kitu Aki. Heuh sok kadinya tuh obing. Lain ngahulang wae manehna teh. Mangga sun lah, mangga. Sami-sami kuring oge kieu sun. Alah. Sok obing atuh kadinya. Ngopi-ngopi manehna teh ngabandungan teu. Nyatu ngabandungan kuring oge sami we ieu teh atuh. Oh, syukur bisa we nunutan manehna mah. Teraskeun ge ah. Urang teruskeun nya. Saha-saha anu ngumar amarah sarta lain dinu sapantesna kudu amek eta teh setan. Tapi sabalikna saha-saha anu cicing taya kaguam padahal aya dina hal-hal anu sapantesna kudu amek anu kitu mah eta teh kalde pingaraneunana. Oh, jadi setan sareng kaldenya. Nya. Tah, ku ayana tungtunan nabi kieu ku urang bisa dipake padoman. Dina hal-hal anu kumaha urang kudu bisa nyanet nafsu. Oge dina perkara anu kumaha urang sakuduna bertindak sanajan kudu bari jeung ngaluarkeun amarah. Tah ku kituna Ki Raup Ki Obing jelas meureun ku Andika duaan bisa disawang. Kumaha pamadegan kaula? Oge dina hal-hal anu aya patula patarina jeung Ki Jatun. Hah? Reg Aki Mursid eureun nyaritana gap kana batokna regot manehna nginum ngabaseuhan ti korona. Ari Ki Madraup jeung Ki Obing sajongjongan mah harita teh ting haruleng barang manehna geus tamat ngadengekeun caritaanana Aki Mursid. Anu lain bae jelas ebreh nerangkeun pamadeganana tapi oge mangrupa hiji papatah anu teu kira-kira gede gunana pikeun maranehanana. Ku kituna masing-masing pada ngayakinkeun dina hatena yen Aki Mursid teh lain bae cukup elmu jembar pangabisa dina urusan lahiriah tapi oge ngabogaan pribadi anu kacida luhurna sarta jembar jiwana. Ceuk paribasa teh mah Aki Mursid teh kolot tua tuhu. Nyakolot umurna pantes lamun diadaban. Nyakolot jejehanana pantes lamun diturut. Cindekna kolot pantes dipake panyalinungan keur maranehanana. Poe eta Ki Madrup jeung Ki Obing teh teu baralik deui kanang karuka. Saperkara maranehanana teh sanyana mah geus ngadenge ti Darwita yen peuting engke teh Ki Jatun baris ngadatangan imahna Aki Mursid. Atu kaduana bet kalawan dadak-dadakan pisan keur waktu ngobrol keneh teh Aki Mursid jol-jol nyebret bae awakna panas kamina-bina. Mimitina mah babatukan terus ngehkeh taya eureuna. Anu antukna badana nyebret panas kahujanan meureun kamari keur mah hujan kakara manehna kukulunuan di luar ngomekeun kenteng-kenteng anu pareupeus geus aki-aki teh. Sanajan awakna teu jibreg oge lantaran make duduk kuy galabag tapi kabari bisan mah geus tangtu. Ieu sababna nu matak Ki Madraup jeung Ki Obing teu baralik kanang karuka. Pokona mah ngarasa melang ka Aki Mursid bisi kumaha onam mangkaning sasat kaayaanana keur gering kitu. Reup magrib Ki Madraup jeung Ki Obing dariuk di tengah imah. Sedangkan Aki Mursid tetep ngedeng di enggona di baturan kunini amah. Awakna kalah kabeuki nyebret panas. Sakitu geus diboboreh teh anger we taya tanda-tanda rarep.
cai teh lah nini. Aduh. Nya teu sok ieu panas kieu atuh awak teh Aki. Aduh. Atuh da ngaron hujanan mah atuh tadi teu benang dicarek ieu mapan geus kolot urang teh. Jadi we kieu ye geuningan bingung mangkaning barudak eueuh. Kan bae geus kieu meureunnan ieu mah. Dalam mama aya gering, aya cager. Ha. Aduh. Kemana si Raup jeung si Obing? Aya tuh di luar keur eta keur arudud bener keur eta di tengah imah jongjon. Keun bae dek nungguan di dieu cenah mah teu balik oge meureunnan hariwangeun ka Aki. Halus lah keun bae lah. Harita kabeneran teh teu turun hujan deui. Langit lenglang, binuh ku bentang baranang. Sanajan bulan can tembong tapi kaayaan peuting teh teu meded teuing masih keneh awas dedeleuan. Mun lumaku teh moal matak ti tatarajong. Dur bedug di tengah lemur ciceren magrib geus beak diganti ku isya ngurunyung. Dituturkeun ku melewungna sora nu adan dieusi ear pangajak, dieusi uar pangajak ku manusia anu kumelip hayu. Dieusi uar pangajak ka manusia anu kumelip hayu urang pada salat ngudag kana kabagjaan. Bagja anu langgeng abadi nu dipiridho ku Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Ade Ki Madraup jeung Ki Obing sajeroning dariuk di tengah imah teh hatena mah teu weleh gagebegan. Sok sieun Ki Jatun ngurunyung datang. Teu kaop ngadenge anu ngeretek di luar atawa aya sora anu ngagepluk. Ceulikna mani rancung-rancung wae ngadedengekeun silih reret duaan papelong-pelong. Curiga namah teu wudu bari hate seseblakan. Leheung-leheung mun Ki Jatun ngarti yen Aki Mursid eukeur gering. Kumaha lamun murugul ngagugu nafsuna maksa mirusa karep ngakaya kanu sasatna geus teu walakaya. Mun dilawan ku maranehanana can puguh bisa dielehkeun. Puguh Ki Jatun teh geus kakoncara atuh. Ahli curit bitotama wawasena teu beunang dihina basa. Komo ayeuna dina datangna deui ka Nangkaruka. Cenah manehanana teh mentas nyipuh deui pangaweruhna ti guruna anu mangkuk di Jampang Kulon bawahan Sukabumi. Sabot keur ting haruleng kuprak sada anu maduk gamparan dina golodog celengkeung disusul ku sora anu pupuntenan sidik sora Darwita. Sampurasun Pak Mursid aya kitu. Saha? Sanajan tetela apal tapi Ki Madraup teu burung make nanyakeun. Nuju udur nun, Pak Mursid mah. Bade ngojengkang brai Ki Madraup mukakeun panto, hatena mah geus mimiti ratu tutunggulan. Ai. Geuning eta Ki Raup jeung Ki Obing area di dieu. Tetela nu pupuntenan teh Darwita. Awaseun naker kanu mukakeun panto teh lantaran Ki Obing milu nyamperkeun bari mawa cempor. Nyeta ieu teh nuju ngalayan Pak Mursid udur ieu teh. Ai. Lain akon-akon mah. Beda ngadenge kaula ayeuna datang deui ka dieu, ha? Ngadadak aya anu nyelengkeung tinu rada poek. Curelat nemongan si horeng Ki Jatun geuningan geus datang. Laras nun, nuju udur. Ki Madraup nemalan bade ngareret ka Ki Jatun nu keur ngabedega. Bedakeun ka ditu. Kaula datang rek nagih janji kitu. Ki Jatun timirosea kana katerangan anak Ki Madraup. Sangem kuring oge nuju udur sun. Teu kieu cengkat-cekat acan anjeunna teh. Nah teu bisa kitu manggihan, ha? Ki Jatun kawas nu teu ngarti.
Aduh, nyasat oge nuju udur atuh sun. Ki Madraub nemalan deui hatena beki tambah ratug sok sieun Ki Jatun murugul harita teh. Kumaha atunya? Kumaha ya? Nya upami bade ngalayad mah mangga atuh calik sun. Namun upami aya deui maksad sanes mugi ulah bendu. Rupina pamursid teh moal tiasa nyaosan kitu sun. Ari Andika keur nanaon aya di dieu? Hah? Aya nanaon aya di dieu ye? Andika ye, hah? Nuju ngalayad nu udur sun. Jadi lamun kitu kaula teh kudu balik plengoh. Hah? Ya kana kitu sun. Pantrang kaula mah balik tanpa hasil. Tapi kitu deui teu nanaon. Kaula rek manggihan heula ye. Lain rek ngalayat rek nyarita we heulah sakecap dua kecap mah. Ki Jatun bari maju ngadeukeutan golodog. Mau nuju udur sun ieu teh hawartos kitu sumkuring mah. Ki Madraub satengah anu ngayakinkeun pamikirna taya perluna aringan sakadar rek ngambek mah. Carewen teuing Madraub. Di tadi oge geus kadenge ku kaula teh. Ngidinan moal kaula ayeuna rek unggah ha. Ki Jatun mimiti nyaritana heuras. Panonna mun cereng tananging getih geus mimiti naek. Sangom abdi oge upami bade ngalayat mangga kitu upami mung bade nyarios nu teu kantenan malah wayahna we sun. Macak bae langkung parna kanu nuju teu damang kitu maksud abdi teh. Mangga di bade ngalayat mah kitu tah. Ki Madraub tetep teu mikeun hatena ayeuna geus nekat kumaha behna lantaran aki mursid perlu ditangtayungan kumanehanana. Eleh. Badegong teuing Raup. Dengekeun deuleu. Kaula mah sangeug teuing kudu ngalayan ka musuh gerot satu kabuyutan. Ngarti? Ya upami kitu mah saya mulih deui we atuh. Hade. Tapi si mursid kudu ya gantina. Turun si lain ye. Hayo ijen jeung aing. Ki Jatun antukna jadi nangtang ka Ki Madraub. Kumaha Madraub? Ha? Hayo. Kumaha Raup? Ha? Ki Jatun nyesedek barang kabideungeuh ku Ki Madraub kalah kacicing teu daek nemalan. Kumaha? Daek si lain jadi gantina si mursid. Atawa ngidinan kadewek pikeun asup, ha? Ya ngawidian mah tetep moal sun. Hanas abdi kedah janten gegentosna pamursid teh janten pamengan. Upami kedah-kedah teuing mah mung ulah majar nyebatkeun abdi cucungah ka sepuh kitu sun. Ki Madraub bener-bener ayeuna mah geus nekat hatena buleud pikeun ngabelaan pamursid sanajan taruhanana nyawana sorangan. Lain deui Ki Obi ngaranjugna barang ngadenge caritaanana Ki Madraub. Puguh lain pitaningeunana teu beda ti bonteng ngalawan kadu. Darwita atuh nya kitu keneh pikirna. Ki Madraub teh asal laborana ker ka Ki Jatun sorangan teu burung ngerasa kaget. Teu sangga Ki Madraub teh gede hate kitu. Turun atuh Raup sia. Kurang ajar wani ngalawan ka kolot si kurang ajar. Hayo. Sae sun. Cereng bae Madraub luncat. Ret ka Ki Obing pok manehna nyarita. Bing. Jaga pamursid, Bing. Geus kitu mah srog nyang hareup sapinuhna ka Ki Jatun. Coba icip-icip Raup sia. Hah? Icip kusti lain ieu kekuatan aing, ha? Hap. Hiat. Mangga ditampi sun. Hop. Hiya. Cilak Madraub nyanggigirkeun badana. Suku katuhu ditarik ka tukang sedengkeun leungeun katuhuna ngaheat mapak jurus musuh. Puguh jurus ngan sabage pancingan malulu atuh. Samemehna panimpu Ki Madraub datang sakilat jurusna Ki Jatun ngadadak leungit tina sasaran bareng jeung luncatan badan Ki Jatun kagigireun Ki Madraub. Suku katuhuna ngaheat rek neceh ke kemplong sedeng leungeun katuhuna ngahyuk di luhur rek ka babuk sirah tapi Ki Madraub teu cileureun. Rikat manehna ngarempot ngagilek deui bari neungeul dampal suku. Sleng manehna luncat ngajauhan lantaran lamun teu kitu pasti sirahna moal bisa disalametkeun.
hasil oge Ki Madraub tejol-jol kebenangan atuh Ki Jatun nya kitu keneh lantaran waktu tadi dampal sukuna rek dipepeh manehna rikat narik deui suku ngan barang rek terus ngalaksanakeun ngakebug hulu musuh Ki Madraubna kaburu ngejat manten. Ku kituna Ki Jatun lain deui amarahna lantaran dina geprakan anu mimiti manehna teu hasil padahal pangabisa Ki Madraub teh jauh pisan aya di sahanapeun manehanana. Mikir kadinya teu ngalobakeun deui omong seak deui manehna narajang. Ki Madraub prikat ngolepat kagigir tapi sakali ieu mah manehna salah ngitung katipu atah-atah ku gerakanana Ki Jatun anu memangna aya di saluhureunana. Puguh ku Ki Jatun geus dibalitungkeun kalawan asak moal ka mana pidumpateunana Ki Madraub harita teh. Samemehna Ki Madraub anjog kana longkrang nu bakal ditujuna badan Ki Jatun geus melesat manten miheulaan atuh puguh we pikeun Ki Madraub mah teu beda ti ora nyamperkeun panenggel ari lol ari peuk bae punukna beunang diketig solontol jedak deui ditimpah ceku kekemplongna dihakan ku dampal suku jebrak. Ki Madraub ngagedebut gara-garagna nyangigir blak nang kalawan teu usik deui. Jeleng Ki Jatun luncat kagigireun lawanna anungan kari napasna bae tembong dina lebah lak-lakarana cakakak bae manehna seuri ngagagak bangun anu ngeunah-ngeunaker tapi ngadadak reg teh seurina eureun manehna ngadenge hiji sora anu teu wudu matak ngageter ke jantungna rikat manehna malik ari breh teh harita teh. Saha atuh anu nyarita teh? Ki Jatun nanaonan ieu teh ya? Ki Jatun olohok bengong teu beda tinu kasima barang manehna ngararet kalawang imah breh teh mireungeuh anu keur nangtung semu rumangieung dipapah ku nini amah. Nu tayalian ti Aki Mursyid maksakeun nyamperkeun barang ngadenge nu ribut-ribut di luar. Kayan beungeutna ebreh haropak pucet kacangan ku cahaya cempor nu harita keur dicekel ku Ki Obing nanakeun Aki Mursyid teh bener-bener keur boga kanyeri. Tapi ari sora namah keur waktu tadi ngagero ka Ki Jatun kadengena estuning pinuh ku daya wibawa nu matak nyentarkeun hate teu beda nu dieusi aji pilempeuhan. Ieu sababna nu matak sajongjongan mah teu beda ti araca bae Ki Jatun teh. Jatun Andika teh kalangsu teh kabina-bina teuing Jatun. Ngagugu nafsu ngumar amarah teh kadalon-dalon anjeun mah. Hah? Nepi ka teu sabar ngadaguan kaula cager heula. Dibelaan nasa nu tanpa dosa tur nu pangabisana aya di sahanapeun Andika. Cing atuh Jatun sia teh. Aki Mursyid ngaweleh Ki Jatun bari muntang ka nini amah. Ebreh kayan Aki Mursyid harita memang keur nanangan kanyeri anu lain lumayan. Yeuh Jatun, tahu atuh Jatun adik kudu-kudu teuing mah kaula ngalawan Andika. Di mana kahayang teh Jatun? Di dieu bae di buruan kaula atawa di lapangan anu lega deuleu sia? Hah? Aki Mursyid nyarita deui bari maksakeun ngarayap nyamperkeun kana golodog. Sugan kaula teh bohong. Andika gering teh. Keun bae adung ke deui Mursyid ari geus cager ya. Ki Jatun nemalanana rada gugup. Percoma kaula meunang oge tangtu kasura ku bararea. Kadong dora senang ngalawanan anu keur teu walakaya atuh. Jadi keukeuh Andika teh maruah pemaksudan ieu teh Jatun. Tetep Mursyid. Tetep muarobah keur kuring mah. Heug atuh kaula rek mulang heula ieu. Hah? Ki Jatun ngareret ka Darwita corelat les bae kanu poek. Darwita atuh gajreng deui nuturkeun Ki Jatun harita teh. Aki Mursyid ngarenghap jero nakaranan sedeng Ki Obing teu sirikna tuturubun nyamperkeun Ki Madraub anu harita kakara inget tina kapaehanana terus dipapah dibawa ka jero imah. Duh. Deuh Raub.
ngabelaan kuring teh nepi ka ngorbankeun kasalamatan sorangan geuning Raup. Dedeuh maneh Raup. Aki Mursid bari ngusapan punuk Ki Mad Raup. Sawios Pak. Sakieu mah jamak we lah. Geura kulemkeun deui bilih kateterasan geura engke. Ki Mad Raup taya riuk-riuk anu kaduhung sakitu dirina meh-mehan teu menyat deui teh. Geus kitu mah koloyong Aki Mursid ka pangkengna bari dipapah ku Nini Ama. Mad Raup jeung Ki Obing gek dariuk di tengah imah teu buru-buru ngagaloler kalah ka ting kletis we baradami bari satengah harewosan. Anu maksudna mah karna kudu buru-buru dibejaan ka Garut. Nu bakal piniteun geus ditangtukeun nyata Ki Obing, sedang Mad Raup mah rek tetep ngabaturan Aki Mursid moal waka ditinggalkeun satungtung karna tacan datang ka dinya mah. Ngarasa hariwang baku nama sarta melang bisi Aki Mursid kumaonam. Atuh isukna rebun-rebun keneh Ki Obing geus temo ngagedig kaluar ti imahna Aki Mursid anu maksudna rek ka Garut pikeun nyusulan karna. Memeh miang teh rek nyimpang heula ka imahna pikeun bebeja heula ka pamajikanana sarta rek menta bekel. Oge sugan we si Busro atawa si Konon kabeneran keur nyarampak di imahna. Rek dibawa pikeun batur keung di jalan. Ari lumaku taya batur teh sok asa luak liuk bae kitu pamikirna Ki Obing teh. Dak dumadak barang manehna keur jongjon ngagedig harita teh geus ngaliwatan Cihike. Ana rongheap teh Darawita pasangrok di jalan. Puguh wawuh sasatna batur salemur atuh pada urang nang karuka. Pernah namah ngan rada anggang Ki Obing geus nyerengeh ngajak seuri tapi ari nu diajak namah kalah ka bak ketut baeud taya siruaneun daun. Bade angkat ka mana ta? Ari si laing tas di mana Obing? Tas di mana Bing? Tas di si Mursid? Darwita kalah malik nanya. Oge sorakna mani heuras naker matak nyentuk kana angen. Nah ditaros teta bet kawas nu cua naker geuning anjeun mah. Lain. Ari si laing tiraha jadi gundal nasi Mursid Tiraha si laing. Jadi ganek nasi Mursid teh Darwita kalah terus-terusan nanya. Oge sikepna boh lagamna bet kawas anu ngahaja rek nyieun ribut seolah-olah nyieun pucuk ti girang. Ai. Nah ieu teh. Ki Obing kaget oge getihna geus mimiti naek ka luhur barang manehna mireungeuh pamolahna Darwita anu teu beda ti nu ngahina. Yeuh, Wita. Nah ngomong teh gagabah teuing Darwita. Bikeun dawek mah wawuh jeung itu ieu teh taya halangan. Komo jeung pamursid mah. Nu geus teh lah hiji sepuh anu luhur budina. Bari kanan si laing leletak kana bujur batur bari pipilueun ka nu teu urus, Naon sia? Jang jibe ngajablok teh, Ya. Lamun aing babi sia meureun begu deuleu sia, Lamun aing anjing sia asu deuleu sia. Ki Obing bari taki-taki puguh we lain dikeun nafsuna Darwita boga rasa diungha ku sahanapeun. Teu tatapasini deui siririk wae manehna rek nampiling tapi puguh ge Ki Obing teh lain budak kamari ieu. Manehna rikat ngabalieureun beungeutna mun urus setengah lengkah ka tukang bari ngababuk pigelang Darwita anu rek ngagampleng kana pipina. Sia. Rek ngalawan sia ka aing Hup ya. Darwita nafsuna jadi asa kaenit barang tetela tampilingna poos malah pigelang manehanana nu kabeunangan dibabuk ku Ki Obing. Tang duwe dulu. Da dewek teh lain bangke atuh. Ki Obing morongos nyusun deui kuda-kuda bisi Darwita kateterusan narajang harita teh.
Tebedati inyuk di banyur bensin terus disunut amarahna Darwita jadi beki muntap-muntap suuk bae manehna ayeuna mah ngirimkeun pereupna ngadius rek ngahancat cukang irung. Ki Obing cingkrak bari dua leungeunna rangah pikeun newak leungeun nu jadi lawan tapi sakali ieu mah gerakan Darwita kacida kesitna sakilat manehna narik leungeunna dius pereup kencana ngablesat rek nimpah careham. Rek nimpah careham kenca Ki Obing puguh leungeun Ki Obing keranggah ngagentak dibalikeun dibake nakis tapi tetela ieu teh mangrupa gerak tipu Darwita malulu kalawan anu kacida kesitna manehna ngirimkeun leungeun katuhuna ngajebrod kana careham Ki Obing anu beulah katuhu ali cebrod ali jangheuak we Ki Obing beuheungna ngalengak bek deui teungeulan kepang leungeun kenca Darwita ngahanca beuheung geduk leungeun katuhuna ayeuna mah notok dada. Ki Obing lain deui ripuhna ditoron kitu mah nu antukna manehna ngageblag nang karak bengkang ngan henteu we kapaehan mah ku kituna mah kaitung rada kuat oge Ki Obing teh harita teh. Gijibrig babi sia. Sok lah. Tong teu ceehan kurang ajar. Urang teruskeun deui padungdung jeung aing deuleu sia, ha? Darwita nyorowok, manehna teu terus naraja ngajega nyang hareupan lawan anu keur ngajongkeng harita teh.